Aduh, sia. Aduh, kita benang. Aduh, euy. Wah, sia. Sawahnya ieu. Aduh. Sahanya kena. Asa pernah ningali siga si Emul. Si Emul. Tong pae Emul. Itu mah kebayaan aja. Abang selalu aja ayat seteh. IHS. Mul. Jangan lupa bahagia. Yes. Yes, neng teka tinggal ke Cingalangkum gitu, menikir terkenal gini. Ih punten atuh Cemimin neng teh nuju buru-buru. Bade kamana atuh neng Iis? Eta kasih emak. Kela-kela neng Iis, terang teu viral teh ayeuna. Namun eta teh Cemimin. Eta gini si Kang Yana. Ulah Kang geuleuh Mang Yana gini. Anu mana? Dari dieu mah aya dua nami Mang Yana lagi apaanan? Saha kitu Mang Yana mana? Tukang cilok sareng tukang bangunan. Ujang. Wah. Aduh, aing mah kangen ka maneh teh Mul euy. Kumaneh ieu kunaon siga laleles kieu dahar can. Hah? Sia mah ieu nya loba ting ngalegleg ieu ku cubung. Orang balik ya. Selangtung teu. Berat geningan euy awak maneh teh. Aduh, aing moal balik cenah buru aing kanong bu. Anjay, pasti cengeng kan masih kayak ayak kuda, euy. Beungeut sia kuda berat aja geus hanya tuh naon ieu jelema. Eueuh si Ujang teh euy. Aing bener paur kumaha eta euy. Cik mambubuan ge preman eta teh. Nya mabok deh. Aing ngaranna mabok teh tapi yakin urang mah si Ujang boga jurus. Newak randa, yakin urang. Aya petunjuk belah dia euy. Iya, aya hiji. Naon ieu botol naon? Iya jika botol minuman iya nu preman iya mah. Mengandung 100% alpukat. Ih, aing mah euy, moal bener si Ujang. Asa wow ieu peci teh. Salah. Bau-bau nama bau si Ujang ieu. Yakin ya mah peci si Ujang ieu. Berarti si Ujang can jauh ya ti dia jeung preman ya. Tapi paur we euy. Keur mah goreng beungeut si Ujang teh. He genyur. Begitu laku we aing mah karunya si Ujang. Tapi dah cekolot baheula ge lamun can jauh mah bisa. Tah di kieu. Nah, ini nama sorana jadi kadi itu. Aing mah, ieu mah yakin si Ujang mah genjur kudu laporan itu ke warga. Si Ujang dibawa kabur preman mall.
kieu deui. Awas. Awas ke mana? Cicing ieu penting urgent. Awas. Heula penting naon? Rek naon ai mana ieu? Si Ujang. Heeh, urang teh ngikeun duit itu kasih Ujang tadi nya motorna. Teu penting eta mah. Si Ujang di mana? Leungit, si Ujang teh leungit. Leungit dari nutak leutik atuh. Maneh mah ku preman tah. Tina tah embuan ku maneh. Butengi. Maneh Terus anak ke mana? burung kapal lurah heula buru. Rek naon? Ujang leungit rek laporan buru ah. Heula naon? Rek naon ke palurah? Nya keneh palurah rek naon. Kieu atulah ajumnya urang ka palurah teh rek laporannya bahwa ayam betina dan ayam jantan itu ketemu. Cucu. Nah, dari situ terjadilah hubungan di luar nikah, nya. Paham teh? Gitunya. Tapi dah heueuh. Cek agama ge ulah eta mah. Geus ayeuna mah buruk ngilu ah. Lila. Kita di mana? Di mana? Di surga. Mana? Berat sih mah awak teh nyatu naon atuh maneh teh. Anjing. Dari mana teh sadar naon? Laki jeung kieu ucubu. Tuh segala ting di dahar. Ayo. Awak ditatoan. Mana tato maneh teh? Broken. Patah hati. Ieu panya urang teh maneh teh ieu maot. Hah? Saha nu maot? Iya. Hah? Urang maot? Saha nu ngapikeun hayam? Maafkan mu. Alhamdulillah. Palurah. Aya naon itu Ajum? Kita teh tadi. Iya, Palurah. Aku teh bege informasikeun. Informasi ke naon? Iya, Palurah. Aduh. Malila. Kieu Palurah. Heeh. Cohim teh tadi ka urang informasikeun. Mun hayam Palurah. Heeh. Hayam betina, hayam jatuh. Ketemu. Terjadi hubungan dua nikah. Pamali cek agama ge Palurah. Heeh, pamali. Denge, Naon maksudna ieu teh? Tong didenge. Iya, Palurah. Itu leungit sih. Aduh. Siana anu keur pira dibeli ku rekoneng lain. Aya keur ngopi itu di Cirebon. Apa urang eta mah lain. Ieu mah tah ieu barang buktina tah. Tapi tos mendak ya. Cobi Palurah. Bawi. Bau kieu ieu. Bau balangsa. Ieu eta teh saha? Ilah di Palurah namina teh. Si Ujang ieu mah. Eta si Ujang Palurah. Kunaon si Ujang teh kunaon? Si Ujang Kunaon? Palurah leungit. Leungit. Nah bisa leungit. Dibeli ku orai koneng. Koneng eta mah Dibawa ku siana. preman. Paling di kebon sih eta mah keur macul. Pasti urang geus di ditu geus di kebun. Benar atuh. Tadi cenah hayam kieu. Ieu siana. Karena si Ujang. Tuh tong didenge Palurah. Si Ujang dibawa ku preman diculik. Orang mah tatoan preman ge. Bari mabok. Hei orang buru-buru bejaan warga. Heuh, hayu. Hei buru Cing mana? Mana? Gabruk. Nang hayam. Bar ayeuna ieu sok ka mana karep? Ieu anu dibeli ku orai koneng gini. Ya naon iseng deui. Leungit mah kurang update pisan ieu teh gaduh tipis sanes di bumi. Apa meureun ceuing Ya Allah. Ecah gitu kalau teh gaduh meureun tipi-tipi wae mah kupingkeun nya. Ayeuna ieu gaduh HP tara dianggo TikTokan, YouTubean, Facebookan tara nu kana itu. Ya atuh dah. Ini mah teh gaduh HP nu kitu. Astagfirullahaladzim kaelekeun ku ece meureun tingali ece mah di TikToknya eta si Mang Yana kuat kamu rudut ti luhur tepi ka handap teh ya Allah eta si Mang Yana ece teh keur mimiti maca teh nya pas awal-awalna teh ece teh meni sedih teh nya si Mang Yana teh cenah dipao ku orai koneng cenah dibeli pokona mah sagala rupa si Mang Yana teh ari aya da kapangi di Cirebon keur ngopi kerek Cenah eta ngauna neng mah teh. ih ari si Neng Is mah ece ting kudu nyarita kumaha di Neng Is teu poe coba Neng